Kanjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa. Sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi, tapi di akhirna balauha loba balai-balai, loba fitnah-fitnah. Sahur Kanjeng wataji'u fitanun, bakal datang berbagai fitnah yatlu ba'duha ba'dun, nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu, woi bakal anu, tapi teh geus diomong-omongkeun. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nanti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke mah sia lalaki jadi bikang jadi lalaki, eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe, awewe kos lalaki. Mulai tak tekebel buk panjang, lalaki bukna panjang, awewe bukna para rendek. Eta omongan kalau teh nyata jasa, nyata. Engke mah sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake, lalaki awewe kuari. Kaos sapake, celana sapake, atuh sepatu sapake, geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor. Boncengan bisa tebakan lagi tebigang di bajah ya. Lagi dibakang aya ada laki. Oh bener laki. Barang turun teh aya susuan. Tuh salah siapa? Tak eta teh tebakan naon kolot baheula bisa. Engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti mah mak. Di sawah ya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti. Engke mah jelema dagang teh dagang imah, sia imah didagangkeun, dipikir ku urang mah digotongan imah. Oh lain atuh dijieuna di mata. Kolot baheula nyararata jasa masyaallah. Luar biasa. Engke mah partai we nyaritakeun partai loba. Ke bakal sautik ke di akhir bakal loba deui, partai ke bakal sautik deui ke bakal loba deui. Itu bararagus mah bagus nah kabeh ge makin kali itu makin jore bae dileutikeun jore dibelobakeun jore. Kolot baheula geus ngomong teh heula. Sagala rupa ke sirang geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa, bakalna getih tamah nu nyaian. Namun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ta eta teh engke eta mah lain jang cai biasa, eta mah lain jang nyaian sawah, lain jang nyaian huma, lain jang nyaian masyarakat, tapi ka utama bakal getih. Eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau. Baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung, eta cicirita geus moal beres. Engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung, Madura jeung pulau orang nyambung, engke bakal aya jalan ngebat lempeng, bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari. Eta janyara rata, tah eta tah nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang, tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara. Aduh parang sejarah teh naon? Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung. Nu jualan imah geus loba, tol geus aya, nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ieu Merak kitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah. Ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura engke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal. Perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI, Amerika moal ka DDI. Eta kan perang saha? Kakakna bakal ngebunuh adina, bapa bakal ngebunuh anak, anak ngebunuh bapa.
emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngebunuh rakyat, rakyat ngebunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu heuh meureun perang saudara mun cara kurang. Dia cirikeun bae bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangunan puluhan tahun. Nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa, saling membunuh. Eta mah ciri doang. Berarti perang saudara anu bakal nya. Gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu. Engke bakal kasratu walawi zina, anak zina loba jasa bakal. Nagara ge dipimpin ku anak zina, imam masjid ge anak zina. Bakalna imam Jumat anak zina, di kantor-kantor anak zina, nu jadi presiden ge anak zina. Kangjeng Nabi bakal kos kitu mah nya, henteu mah nya ja kuari anak zina mah luluh atuh. Pertikahanana atuh teu bareres pan beureum jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai di sababaraha musola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingkin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina. Neu taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan. Bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae. Mungkin serangan Amerika, mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus bae sa Indonesia merabok pahara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus bae buat eureun-eureun ke bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan main riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba nementak eta teh geus umul balwang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka. Tayyulah tajiru fitanun yatslu ba'duha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagianna deui geus diomongkeun tajiu sayati Kangjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah fayaqulul mukmin cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke wataji'u fitnatun datang deui fitnah fayaqulu cek mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah ieu eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibarareun duit kiai dibarareun duit atuh ustad ondok mah seuseuriah ondok teh seuseuriah asa meunang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh deui jol pilkada leuwih gede ieu mah
leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atawa antri di ditu cak anu kos kitu mah seserian huahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dah datang ka hari las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadeuleu ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari ge sebagai motor lagi lamun diselat teh atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu mah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikiran nya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis kan nyeun tandinganana partai berarti dah naon dia partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maot dia bibiranana anu aya keneh tapi wujud Gang Adam iku mah ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabaju ke negara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina ribut piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba ndek kumaha coba kos kuari ye mun diatepkeun bae orang NU kaserang ye ku Muhammadiyah lamun diatepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibabawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan ai zaman Gus Dur mah kan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dieu hari Senin Bupati sedang apel diserang apa ya di dieu maca korannya ini diserang bagaimana ya ada apa ya mana coba lihat diserang bukan diserang oh iya diserang aduh Bupati hari Senin apel diserang sama apa diserangnya serang sia ulah serang atuh salah maca bae bahaya tah ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh nyara terus bae nyulusup NU na ieu HS bae ngees serangan partai ngan saukur ngaranna doang partai Islam P3 partai Islam PKB partai Islam naon deui geus berarti geus tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu tah coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil deh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae
kuduna anu siap ngaberesan tak ieu urang beuki lamun heuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbul gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaran lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang ka bagi pokos imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae wala doholin terus bae teu pararantes sabenerna mah eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah pokos kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun-eureun terus bae mah mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh ta ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisikna mantak naon atuh bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korenyanna lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah kadituna beuki ambalaya tuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoana maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dina koran henteu make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuarin nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibat tina wiridan kos sekarang itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu menang salah setik tah nu mentek ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pohara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzah dijauhkeun tina neraka ayu dukhala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet geus bae cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh letik letik haram gede ya maja haram main sama mobilin di motor sama mobil halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ijaya ya tisati itu bukan sebenarnya 500 haram bejakeun haram 500.000 haram aing mah geus moal tanggung jawabna di akhirat hese minggu harap dikiriman nih berarti 5 juta haram tanggung jawabna hese lah bong nanda daletik soran haram minggu harap dikiriman seperti 20 juta haram iki mani jadi 50 halal budak 50 mah kebeli apaan sakan urut-urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dolor atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu kubikang kitu atuh masalah aja dipimpin ku saha bakal kitu-kitu kene geus maningan atut bae diteruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancang pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah asana pegata urat pegata asana 1 miliar mah eta tolol jasa ieu kiai teh lepas dari kalah dan menang
lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe lagi geus haram tapi ieu kajen ke masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum kolol lagi tolol deui tama ibnu tolol wa ibnu tolol wa ibnu tolol wa ibnu goblok da mah tuh di Indonesia bae ge di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaanna sama atau tidak sama eta teh geus haram milihna haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa teh mah jadi pamimpin layak lalkong teu bisa diganggu gugat tah lamun datang fitnah seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae salamat surga tanu geus kitu lamun dak dia datang dak dibere duit haju halal lalkong sia neraka bari kurang dipresentasikan nih mah di Tangerang Serang yang Kabupaten Pandeglang kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suara lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka cak masyarakat tadena aing mah teu jadi kiai bae ka neraka komo sia aduh ya nuturkeun kiai ban kula mah cenah atuh tadi nama ndekanu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah puguh eta fitnah keur datang tolol sia ngomong pangkos bener bae kula mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah eta teu karasa pan kunyana tah masyaallah nah ieu lah kuda-kuda jang urang supaya urang teger di zaman fitnah ku ari paman ahabba ayuzahzaha minan nar saha jelema anu nikah hayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka durhul atawa diasupkeun ka surga nah ieu mah geus hiji bae geus atatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buukna hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huwis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya huwis hiji nyeng celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu keur carita ala kadarna doang fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat ku hari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh ku hari baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku hari mah mabok merajalela zina judi penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman aya pareuman aya kiai memang pantas geus kitu teh ku ari mah aya kiai tah digedekeun aju kiai na joget deh atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah ge joget ieu atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan paranti nyana paranti pemajikan paranti anak paranti tamu wah ambalayangan teu jualan TV doang ka kiai fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah
terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang deuk berjuang mah butuh tata informasi silakeun, tapi keur henteu mandeukna naonan atuh. Nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba, makin bahaya, amburadul ka dituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Eueuh nu tentang kamari iya kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak orang komo bapak kolot orang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean. Masya Allah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah ku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggeran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil-nukil mab saralah ku ari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukilnya na. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong gitu lagi kiai. Tama kiaina bodoh sebenarnya mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sebenarnya mah perusahaan kiai nu sebenarnya mah showroom tak kredit eta teh sebenarnya perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunana kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bae teh kieu teh udah panjang umur bisa tobatna. Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos gitu terus bae kan leg-leg ka apa ku kiai jadi orang koros mah tuh tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain jang kepentingan rakyat, lain jang kepentingan masyarakat, tapi jang beteungna jeung nafsuna hungkul. Nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat bebejana mah horengan nanti dituna mah rakyat mah diperet jang kahirupan dirina masing-masing. Gitulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetep bae lantaran urang dijadikeun ku Gusti Allah manusia. Sedangkan manusia teh bernegara-negara, kobilah-kobilah. Ieu negara kudu diurus ku urang. Teu meunang henteu kudu. Sebab lamun teu diurus ieu negara, engke agama bakalna acak-acakan. Nu mantak teu bisa kaluar di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi, negara jeung agama bakal terpisah. Bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial. Hubunganana sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara teh yakni lingkunganana berarti kurang kudu gitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ia adalah manusia buatan pangeran berarti ngabutuhkeun agama. Geus lamun urang ninjau bahwa manusia ieu makhluk Allah butuh aturan Allah agama ngaranna syariat.
namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial nu hubunganna manusia jeung manusia deui jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan kudu aya nu sejen berarti makhluk sosial iyalah kudu aya penataan sosial ngaranna politik berarti politik hirup di atas negara Islam cicing di luhur negara berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama gitulah caritana namun urang nyaritakeun syariat dek ngembangkeun agama di atas negara atau negarana kudu ditata ku urang moal bisa keluar kajen ku kumaha ge agama jeung negara lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan kos kuari ieu negara bae teu make agama korupsi terus bae maling terus bae nu zinah teu dibunuh teu diranjam anu mabok teu dikukuha terus bae eta ngaranna negara teu make agama percis kos di Cikupa bae kieu ngaranna teu make agama hayu bae duit naon tah duit ngagabres bae tah eta negara teu make agama ieu kos di urang ieu kos kieu nu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh siap ka neraka berarti teh jelema nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus teu make agama nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur di akhirat siap abdi dikerabakeun di neraka ge sarua jeung kitu sebab teu make agama teu make agama mana agamana atuh bari geus teu salat diatep nyanana teu pernah ngajak salat ngaranna teu make agama nu zina diatep teu make aturan Al-Qur'anul Karim ngaranna teu make agama nu mabok diatep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an ngaranna teu make agama nu korupsi miliaran triliunan diatep nu balik kotok teu make agama nu kos kitu ngaranna tah ieu nagara urang teh eta deuleu kumaha teh berarti nagara leumpang teu make agama siap ka neraka kabehan mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu aing mah lain ngomong lalagan beneran sia cek RT pan aing ngaji tinggal ngaji aduh cek RT aing ngomong ngaji deui minggu hareup mah sabodo sanu ngitas yang ngaji ka dieu ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu bakal korupsi kabehan sia cek RT kiamat aing eureun bae tuh ulah wakat teh heula ieu eureun mah kan gitu make agama sadar sia negara urang teh teu make agama sadar sing sadar lain lalagaan mana agamana cenah eta ka Mekah ge lain nangitahan nyana mah kan sarukun melat doang hayu tanyakeun ka kandung ieu janjanaran teu ditahan teh enten teh nyana mah kan sakuru ka Mekah sia jual embe jual kotok untungna jang aing sia mah kali itu pahek ajeun diteundeuna ge di itu jauh jasa 12 kilo 13 kilo sarua jeung kalari itu sia parai habak mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu kamareka sia wahai urang Balaraja aki-aki nini ku aing deuk diteundeuna jauh los sia deuk parai ka kajen malah mah banding paeh habak di ditu aing ngaracun hese mending parahe bae di ditu mantap kalau mun aya nu paeh teh ieu teh jamaah haji alhamdulillah eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu sadar atau teu sadar kos kitu da kumaha ja urang merantap di ditu teh tuh nu ngadengekeun usul nu ngadengekeun tah eta bahasa agamaan ieu teh nagara teh ieu mun hayang nyaho mah kuari agama tanpa negara pesantren teh ngembangkeun agama Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman henteu bergulir secara praktis sia-sia aing-aing be ngaji santri ngaji mingguan beres bubar atuh pan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh sugan atuh aya zakat make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain gitu make pas aturan Al-Qur'anul Karim agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim dibahas di pondok pesantren santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu komo nu di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge dengan sabar kieu ge tah eta keur nyaritakeun agama tapi penerapan di negara kan henteu berarti agama berjalan dengan sendirinya henteu diatur ku negara lempang masing-masing
lempang masing-masing agama lempang sorangan negara tuh make agama kos kieu ya acak-acakan mantap nu perlu ditangkap nu teu perlu ditangkap tangkap lantaran henteu tek and zip tidak saling agama jeung negara teh Islam mah agama jeung negara ngahiji Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong kos gitu sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama jalan sendiri negara jalan sendiri pakai demokrasi tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu Gus Dur ngomong gitu tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara agama jalan sendiri masing-masing yang Kristen jalan yang Katolik jalan, yang Buddha jalan, yang Protestan jalan, yang Islam duduk tempat. Artinya jalan masing-masing sebab tadi kondisikan di negara. Aturan-aturan agama negara teh aturan Walanda bae. Tah ieu geus kieu tah mal akur. Kiai salila anak ngan saukur pakai kokoset bae ku lurah ku camat ku bupati datang ka ku presiden geus kokoset mah singkir sia ka ditu kiai jam wali pake Quran mah negarana lain make negara Quran mantap kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset kiai dipake kokoset teh nu kos kitu teh datang ke nyana ini kan negara kita tanggung jawab bersama Kiai pun termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama. Siap, cak Kiai. Yuk Kiai kita jalan. Ayo. Kok kecil amat? Nggak ada kendaraan ini. Oh iya dikasih kendaraan. Iya siap. Rada gede tanya. Kendaraannya jelek amat. Bere di mall. Siap. Kiai kokoset makos gitu. Ayah kendaraan ngahoak. Kendaraan cicing. Itu Kiai nusuk pakai kokoset. Biasanya Kiai Golkar takut gitu. Iya tahan di negara tapi iya keur carita sekelumit takos gitu tak moal ngahiji datang ka kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi ge di urang teh encan demokrasi anu jelas demokrasi masih keneh abang-abangan demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina ngan kieu kaayaanana kieu lah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib apa kudu lepas teu bisa lepas atau lamun lepas udah jadi bupati udah jadi gubernur udah jadi presiden atung ke Amerika nyerang ka urang tetep bae bentuk RT tenang teh jadi RTD gua teh lurah biasa lamun bisa mah nya ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh pangheulana ka sorga nya ge ngan moal lamun aya lurah aya camat aya bupati gubernur ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama pangheulana ka sorga ngan moal sekali deui lamun aya lurah lamun aya camat bupati gubernur ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an pangheulana ka sorga nya lantaran nya pemimpin ngan moal endeu kumaha tuh janteu tah kos kitu nah iyalah negara urang kieu kaayaanna tetep bae kudu aya bae lurah aya bae pamong aya bae utusan bupati di daerah camat kudu bae aya bupati kudu aya gubernur kudu bae mun eueuh doraka kabehan tetep bae tah cak kiai boleh tah boleh ya kadeketan atut cenah ieu teh iya sarardi saya gua sardi nu mantak sedih kunaon emang Kiai nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu tah tanda tangan Kiai di Tangerang geus aya tanda tangan Jang Atuh tolol tah Kiai ceknya mah aing teu nyaho meureun nyaho di Cisoka geus aya di Blaraja geus aya nu can mah di Pasar Kemis doang can kabere duit bangun eta komo Pandeglang jeung Serang mah rarempag ya Allah ya Rabbi deuk dikamanakeun eta otak Kiai deuk dikamanakeun eta pemikiran Kiai anu nyana teh kapan didelekeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si kiai dituturkeun kiai mah ku masyarakat di tukangna kumaha lamun masyarakat ye abdi mah milih ge turutan kiai
cek kieu teh aing mah ngajakeun teu ngajak kiai loh. Jadi gitu kan izin mangke urang di masa di kitu loh kiai ngajak harita di panggung teh kieuan. Teu bisa kukuha. Eta kiai ngajak emang kunaon itu dibere duitnya kula olom teh dibere duit. Kiai mah dibere nya. Atuh dibere ge aing mah jangan setik. Atuh dibere karena 2 kali kan 3. Aduh izin lalakon makan. Coba urang tah ngalalakon akhirat ieu mal kebal deui trek paeh. Lalakon ka ditu geus ganti izin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat. Kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah, maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat. Hidup ngan saukur sajuta juta ceuhil dan naonan. Tapi di akhirat dikerbakeun ka neraka. Ya Allah, cak malaikat Jibril, kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah. Alhamdulillah. Kamana ya? Neraka. Siap. Coba pulah pilih saya tik. Wa man baya imaman cegang yang Nabi saha jelema anu sumpah setia terhadap pemerintah, pemimpin. Fa'atahu sabqata yadihi wa samrata qawdihi. Sumpah setianya nasa salaman beat. Sumpah moal keluar mencari dukungan lain. Jeung sumpah luar biasa setiana penuh hati. Buah hati nah benar-benar ngatuku kelanjutan bangsa jeung negara. Khalifah yang bahula beat saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq. Di zaman Sayyidina Umar beat saya siap akan membantu Sayyidina Umar. Nyawa pun taruhannya jadi. Ketika Sayyidina Utsman saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman. Sasalaman beat. Geus kuku bage hulu jadi suku, suku jadi hulu, siap beat ngaranna. Sasalaman sepenuh hati. Itu kene zaman Sayyidina Ali. Itu kene di zaman Sayyidina Muawiyah terus eta khalifah. Kamari ge di zaman Presiden Soeharto beat. Orang Golkar tapi tetap khusus. Kemanapun Anda tetap akan saya bantu. Sekalipun salah tak. Kiai ge kos kitu kan saya beat. Sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar. Beat saya. Anu geus dibere mobil beat. Anu geus dibere ka haji ke Mekah beat. Kiai oplo. Beat teh kos kitu di zaman Golkar tah. Ieu beat teh demi bangsa jeung nagara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Tah lamun aya imam dijenengkeun beat urang baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna. Sing ada teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat. Ai baheula mah sasalaman sepenuh hati lantaran ziroi nu milihna kuari mah kabeh sarua bae kuari ge beatkeun dengan melalui kartu eta teh beat. Sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dawadim diah kan ngaranna. Jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih tak kadinya teh set ka SB misalna. Ieu mah SB kabeh kan ieu. Beda kadele Demokrat lain deui. Sarua jeung kieu ye Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY. Akan saya gitu bantu apapun yang terjadi di negara ini. Andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan, tentang jabatan, tentang berjalannya negara, tentang dan lain-lain sebagainya, saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung negara. Tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan teh beat. Beat maknawi secara dijelaskeun mah kos kitu baheula mah sasalaman. Demi Abu Bakar Siddiq, demi Allah, demi Rasul, saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun, dimanapun, kapanpun. Andai kata terjadi peperangan, saya yang paling dulu. Eta beat karena sasalaman sumpah setia. Terus kebelah takwari mah henteu aya kos kitu mah ngan beatna di jero tetebeng. Make paku urang.
Beat ngaranna eta teh engke dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah di mahsyar. Di mahsyar teh pertanggungjawab emang dicatat ku malaikat, ieu teh raqib jeung atid. Nah, dideuleukeun Ustaz Tad kemana Tad? Ya, mana Tad? Kitanya alusana siap. Tanya kayak orang di akhirat. Ustaz Muhyiddin maju. Gak geter-geter jaga. Sialah ini kuwaca deh. Baiklah milih ieu tah aya Golkaran di dieu tah. Nah, ieu tanda tangan nyolok sia kan? Bener. Sia berarti ngadukung Soeharto nya jeung Golkar. Naon sia alasanna dinya? 3 juta. Terus pelaksanaan negara jeung agamana beresan teh. Ulah mun teu nyaho ka dinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala perkara itu. Siap ka neraka, siap teh siap ke kumaha tuh. Ieu tah, beat eta teh beat bener. Lamun urang geus beat set, kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet. Datang, Waalaikumsalam. Pak, saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Cek presiden dulu udah stres naon tuh budaknya. Hayu siap berani kos gitu, salam teu berani bahaya. Ji balai lalagaan emang ngaji ya. Ngaji cenah atuh ka presiden mah kieu teu sanggup. Datang sia ka lurah. Asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia teu ngadukung ke di akhirat bawa tah. Mungkin malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta tulisan asupkeun habak bisi abe malaikat maca ka aing. Bahwa aing geus kaluar di dukungan eta teu beres ya dukungan ieu. Eta teh dipertanggungjawabkeun mantak ngahuleng jelema anu mikiran akhirat teh aing ngadukung berarti beat teh. Dihatanya di hadapan Allah kuari keur carita leutik da 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka dituna bisa ngabangun tapi di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah. Otak pasang tatang korak kiai. Ulangan seukur kituna doa. Ih, cipan urang mah pamimpin. Ih, kumaha ieu tah. Aduh, panjang ya hadis ieu teh ya di ditu panjang ieu mah singkat eta kos kitu pejabaranana. Balikan deui. Jelema nu beat ka imam, sumpah setia memberikan lambayan tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati, maka paliti'u wajibnya nurut ke pemerintah, wajib. Ini statoa lamun mampu. Nah, lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin nu jujur, nu adil, siap tempur perang nyawa taruhanna. Andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam tah. Di cara Islam mah bugot. Jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi deuk digulingkeun. Pandang urang. Paeh ge eta teh surga. Goblok sia deuk nurunkeun presiden anu jujur nu adil, aing heula. Yo aing di hareup. Paeh aing mah nyawa coplok surga. Tah ngabela negara bangsa teh kos kitu. Asal nu dibelaanana nyana ngabelaan urang. Ai urang ngabelaan nyana, ai nyana teu ngabelaan urang. Pan eta mun nu kitu atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon karang-karangna. Gasing beledug melulu. Nu korban geus loba jasa. Kamari ieu deuk naik bensin geus pahara mobil rarusakan. Eta emang demi rakyat tah lain sih kos kitu. Ayo coba lamun dicaritakeun satu persatu Masya Allah mana nyana ka rakyat. Ai rakyat teh teu meunang teu kudu ngadukung nyana.
bere duit jangan dukung teu meunang ngomong salah ai nyana hayang didukung ai urang teu daek didukung nyieun SPPT bae datang ka pae deui teu timbul eta kumaha Masya Allah eta pak nu malah salah leutik encan nu dilaluhur Bandung Masya Allah pohara jasa geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rincianna Tangerang bakal murikak bulu kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah komo nagara mah aduh luar biasa Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyiikeun Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita cak nyana cak Prabowo gua mah nyampaikeun Prabowo ye gua kerja di Prabowo lah sagadeng ya hampir Prabowo tak awas bahaya oh paingan ngeunaheun maka dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu gaji mah tah satai kuku bisa dibikin ka urang oh eta mah ieu mah rahasia mah eta nya kebejakeun deui atuh tuh mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta oh lamun dikelola bari pohara tapi tetep bae kadajan kunyana ge can puguh keneh bae jageuninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin siap tempur wajib nurut lamun mampu mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema endek ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur wadribu unuqul akhar penggal beheungna paehan berarti titah diperangan bugot-bugot mantap karita ingat baik ulama Ki Hasyim Muzadi hati-hati dengan bugot-bugot nyana berbicara atas nama partai atas nama NU bugot-bugot eta tah ngan kadituna bugotna kitu sih cenah mah kitu mau dibejakeun lah kukulna lah balik di ka tukang berarti kita ngomong eta teh keur ngedukung salah seorang kemudian eta bugot-bugot ngan ku Gus Dur bae enggak ada bugot-bugotan cenah di Indonesia nggak ada yang jujur Gus Dur dia bicara ricing pan KBH Gus Dur mah kos kitu aya nu deuk ngadukung lintuk kudunya padahal ngadukungnya nggak ada bugot di Indonesia macet Gus Dur sebab nggak ada yang jujur jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling atuh ceukna udah ganti lagi nanti begitu lagi ini kan ngomong sakadaek da we ongkoh teh budak atuh kos gitu dek dibantu pan eta nyana di istana teh nu dek ngabantu pohara jasa NU seluruhna ngabantu Ansor dek ngabantu Bansar dek ngabantu Garda dek ngabantu di luar eta partai dek sabaraha nu ngabantu ulah sampaikan ka lengser cek Gus Dur apa-apa enggak usah dibantu saya cukup dibantu sama Allah aja urusin kamu aja cuy ya udah saya mau pulang aja pakai celana pendek aja lah giliran dek dibantu embungeun pan hese di Gus Dur mah tata kos kitu tah enggak ada bugot-bugotan si Gus Dur teh ieu mah andai kata tah kos kitu seorang pemimpin dek digulingkan bodoh nu dek kagulingkeunna anggap bugot mun pamimpinna adil ikeur cerita hadis ieu mah wa kana Abdullah bin Umar kayan Abdullah bin Umar nyarita kieu atihu tunur badeh ka sultan tapi fi taatillah dina nurut ka Allah dina taat ka Allah instruksi pemerintah tuturkeun wa'sihi fi masyiatillah tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina maksiat ka Allah lamun instruksi anu maksiat ulah dituturkeun lamun instruksi anu taat wajib tuturkeun tinggal kitu bae wari instruksi anu taat tuturkeun instruksi anu maksiat ulah sakitu bae eta qala ba'dul ulama wal muradu bi qawli fadribu unuqal akhar huwa azluhu wa khal'uhu la qatluhu wa mautuhu
cek ba'dul ulama nu di murad padribu unukul akhor bahasa Kangjeng Nabi cek tadi penggal beheungna taeta azluhu wa khala'uhu majaz berarti turunkan singkirkan la qatluhu wa mautul lain kudu dibunuh waqala badhud al muradu bihi nu dimaksud ku ucapan Kangjeng Nabi padribu qat'u ra'sihi wa idhabun nafasi bunuh beneran lantaran didukung ku hadis ya dulu ala hadza qaulu fi hadisin akhar fadribuhu bisayf aya bahasa bisayf ka ila mangkama kumaha aya na bae tetep perangan wa huwa zahirul hadis cuman dihartina kieu cek urang mah ye eta teh bahasa naon kitu tafsiran padribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nu deuk ngagulingkeun tak nu deuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikan ka dibunuh maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah aya anu bahasana dibunuh cak Kangjeng Nabi tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun ulah aya dibunuh mah tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh disyaratkan lakin surito fidzalik ayakunal awal adlan pamarentahna pamimpinna nu adil jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankeun lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur di sana adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankeun lamun aya pemimpin bupati adil pertahankeun lamun aya gitu lurah adil pertahankan tapi lamun henteu adil terserah rakyat dek diteruskeun mangga dek teu mangga jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin wajib ngadirikeun pemimpinna urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil teangan pemimpin nu adil beat orang melalui pemilihan umum colok orang coblos orang mun teu dibere duit teu dek nyolok eta tah nu bloona mah tah kuari geus ngarep-ngarep ira turun aja can turun kana wae ya kira turun rakyat teh tolol kabeh deui mending mun tilok ngaji menusuk ngaji ge karitu nusok ngaji ge karitu tah aya dibere duit gampang teu dibere duit henteu jadi kepedulian padahal eta teh ganjaran mantap kuari mah gas ulah make mikiran-mikiran duit kuari dek milih presiden saya presidenna aing mah teu perlu dibere duit komoletik mah kecuali gede jalan teu perlu duit nah geus adil ya sana ya adil ya geus nurani urang kaji ku urang ye ke nyana ngomongna kumaha kemudian sepak terjang awalnya di mana kumaha oh iya berarti pemimpin pilih ke orang gitu kene gubernur iya pembangunan geus rada bagus ya aya tapak di masyarakat aju deui aturan-aturanna dibandingkeun jeung sajen-sajen rada bagus pilih ke orang kemudian bupati gitu kene iya aya pembangunanna sekian persen persentasena lumayan pilih ke orang eta meunang ganjaran milihna nah setelah kurang dipilih sesuai jeung nyana tatadina janji urang milih aiprak barang tek teu akur jeung perjanjian datang urang ka imam bupati Assalamualaikum henteu rek nanaon imam bupati minta tanda tangan bahwa keluar kula tina dukungan engke daripada di akhirat engke ku malaikat kula ieu mah tapang tanda tangankeun bahwa kula teu keluar sakitu bae balik mah teu boga ongkos bentang ongkos cak bupati sial dah budak kitu eta kos kitu nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas sabab kumaha baheula urang beat na jelas atuh urang kaluar lagi kudu jelas lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nah ieu lah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada pilgub pilkades pilpres ke balik deui pilkada pilgub pil balik deui kitu bae pil-pilan bae mah teu eureun-eureun ya kayak kudu boga aturan orang teh pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara aing ieu teh nu kudu dipertahankeun cek agama paeh ge sorga ieu agama aing ieu teh pertahankeun kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar Quraisy adu dalil adu argumentasi
kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi, tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Bisi nyana ngomong di hareupeun Allah. Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Quran. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Hayo, dekumaha. Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman, tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaho teu ka Kangjeng Nabi. Hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuleul ngadenge kana wahyu teh iman, tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling di sisi imah aya nu ngadokotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun-eureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan. Gusti salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, jagala mabok, sagala naon tama ku nafsuna Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh ya. Kulon haju pemilu ka batur teh nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok udang peuting, udang ki SD. Aduh cak aki-aki teh baja aing. Maksud aing ka siap. Eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh, malah makiina ge geus teu ka sumur jasieun. Di botol aqua bae di jero kamar.
Masya Allah kan iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lah woh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji ngadenge kamane dimyati sok mingguan ya dek nanya masalah lamun nu menang sia ngaji ka lamun nu eleh ngaji ka sia eta kiai gitu ngaran jadi bebeneran tah nah nanya masalah hiji 2 3 datang ka saminggu us beres eleh Damyati ayo eleh geus deuk ngaji ka Damyati ngan mah balagna hayang hikam entak eta balagnyana tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu wae eleh wae sekolot ya teh bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna tah eta aki-aki nu tarefaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teh makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap we tawadu aduh tah deui jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jang moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta aing mah daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mungkin da iman ka Kangjeng Nabi hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sapiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pan teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan dikawin atuh atuh pan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran betah ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu
aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow iji oh ya tiya ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an ayangnya atawa ayatiya ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing badaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun bi jaziratin di jaziratil Arab jelas pak gempa di berbagai benua Asia benua Eropa benua Afrika benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di Timur Tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup unggal nagara ge aya haseup ngan haseup eta mah pohara dukon eta datang ke poe sadunia poe ku haseup eta ieu tanda geus tereh datang ka kiamat tambah deui nomor ka-7 tuluy samsin magribiha muncul panon poe ti kulon tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8 ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sunu ieu mah bakal nanti adan wah luar biasa kuari mah kakarak ge seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siamanya hobay kan ya osok neuleu meureun fon ieu dibawa ti nagara ka nagara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani
ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahannya baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku apehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Gemandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi an Nabi Zar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhru ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhru sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah dican dititair tapi urang parje balik deui dina hiji eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah udang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka hanapeun aras sujud cak Allah udang ayeuna balik deui gitu beta. Masya Allah teu eureun-eureun datang ka kuari masih keneh gitu baik bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan. Fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah aing kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh woi ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon woi bener kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka tilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh
geus mah disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon. Allah karim. Anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu? Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus bantet dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakalna kajian kumaha ge. Pokoknya jala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Huruf teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Ma bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos kieu baja kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos kitu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai ta riweuh-riweuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, nyieun jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelebur. Suriah kitu kene, ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang. Kieulah. Sementara isu nu datang ka urang, informasina geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur geus eueuh, nu sok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ka urang informasi teu bager. Hese nyarita urang. Ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya ka Burupaeh teh heula. Untung. Can bogo itu. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mah ngan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Demokrasi. Tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai. Lha kumaha? Eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun.
di steril kumui geus ditosran lah kumui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha aja mantap geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia ya perang. Bakal tateh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara kadari itu kajen ngampar ge di dinya kajen teuing ngampar di dinya terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun dae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naos ya mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teu eureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar eueuh nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teu eureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangarang teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi
Tedaikeun kakarak make subuh. Wallah antam hadi. Kakarak. Wah ditangkeu, berjuang kan. Mahdi. Ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Gila Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ke handap. Lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi ayah di mana bae lubukna panjang wah iya Ashabul Kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ge mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Diudang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh eta tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku nya da jeung Kangjeng Nabi urang. Wai, malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunya, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke diharap bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar, hewan di dahar, suagua rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah
ieu mah tangkal kayu sok bala di dalaharan bae ieu binatang anu pohara geus lumatak baheula ku Zulkarnain di Bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nyada ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyala ge di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Gawat. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagaan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin didinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir
sia kafir sia ge dah tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiih ge dilamotan ku awewe ku eueuh-eueuhna lalaki ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh ku hari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang beres persis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dong atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi setelah Dajjal setelah Dabah setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe nu mantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu badak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl mangfaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangfaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah nu mantap pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran
model diurang ge kuari keur dibangun masih di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika, nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok, lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke di Serang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus udah beres kabeh. Ayo sia. Mangkaning ge bae tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta teh si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna boga nasa? Anu tangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang wae. Kiai nu aya di itu huahe 4 kali. Nek kumaha deui atuh? Lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana. Ya otomatis lah. Kafir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handal, nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Nek kumaha henteu bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon. Sakar kulon? Sakal kurang Baduy jeung Baduy, padahal mah Baduy teh horeng eta si loka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta Baduy ngaranna. Si loka kolot eta mah. Ya atuh perang jeung Baduy mah lah, sabira Baduy. Nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah Baduy. Terus kalau nggak lembur nulian jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu engke bakal orang diperangan. Waduh Baduy usahawan horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba. Urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah pencet aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah. Aduh, Masya Allah. Aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan, nggak saya kumaha coba ya. Lalakona.
Nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus esen yang masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu nisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang kau situ terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang malayarkeun kontrakan atuh pan nangkarak kumaha deui kenapa pan nangkarak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakeun teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar Quraisy nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai benar sia leungit can meuli deui laon pandaman henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu
wa ta'ala innal ladzina farraqu wallahu a'lam